Gusti, ingin awak diubah nanti malah bikin nemen. Gani si abah cendak anceran di kebon. Si Iti kemana deh ya Iti? Aduh Iti, ganteran ya kasih abah lah. Taruhnya si abah di situ, ganteran bisa handrang dahar. Aduh Iti, ampun ya awak segala kos kia tuh dah lah, ampun. Ajaran siapa itu? Arunya siapa di kebun bikin sekarat pantai itu? Aduh, ampun guys kuat ya kuat nebu yang itu. Arunya siapa? Aduh, buru itu. Aduh. Aku menitang hari ereng-ereng kan digarawekan wae naon kunaon. Aduh. Iya, iya, aturan ke abah. Kalau si abah bisnis sekarang manten. Punya jadi antarkeun nya. Aturannya ampun itu kuat lah yang nebu yang. Ya Bu. Di belah mana sih Abah dengerin nya? Ah, kita ada. Juga aja aduh ya menigas dina tadi siraman ku aing mun teu disiram beusi pararae kitu nama wayahna we nyeri-nyeri cangkeng oge geus ayeuna mah pot karasa geuning barang ulam diurang oge ya ari geus kolotek pot padu dirasa aing mah cangkeng menikmat asa sepak di bawah rasa tadi oge hari geus kieu teh dipikir-pikir masuk hayang buru-buru boga binantu dah aing mah menikmat geus teu kuat rarasaan teh nguruskeun sawah nguruskeun kebon kobong nguruskeun munding mah entom dan pabalata menikmat buyak nguruskeun ayeuna mah boga awak teh kedeung-kedeung nyeri cangkeng kedeung-kedeung nyeri tuur ampun teh Gusti tapi dak kumaha ieu budak boga budak parawan menikmat tinggal kedekeun balalengger keneh wae anu hiji kerem wae di jero kamar anu geus di kamar teh meuni ampun teu kaluar sabuat kaluar sabuat hayang taan unggul mau meuni hiji mah modal keur kuliah di Jakarta di kota mudah-mudahan we sing jadi budak anu sukses tah meme Ya kenapa Pak? jangan lupa ya malam ini selesaikan skripsi kamu dan besok kamu gak boleh telat harus datang pagi-pagi dan selamat mudah-mudahan besok kamu lulus ya Baik Pak, terima kasih. hati-hati ya iya ngomong-ngomong budak kamarana iya teh ampun can aya nganteran keneh wae coba beuteun geus kurubukan deui ah ini ampun ini kuat teh inget ka salaki acan kemana ambu ampun aing mah coba meuni eueuh cai-cai acan meuni kalarosong geus kagoler heula we ayeuna mah sabuat nubuat nganteran Assalamualaikum. Abah? Assalamualaikum. Oh, besar si Abang deh. Pakisan di goruan tuh nyaut-nyaut. Abah, udah Bang. Mbak, udah. Tuh, kira dahar tuh di antara tangan tuh. Turun. Biar udah ayo turun. Si Angguna kergering tuh bisa nganteran uing nganteran. Sia mah datang teh lain mah assalamualaikum teh kumaha ke Oh, tadi geus assalamualaikum budak. Ageuna aing teu ngadenge Ya budak gue tamang. Assalamualaikum.
Geuning si anu nganteran ieu ari ambu ka mana? Si ambuna keur muriangan cenah. Rupa-rupa we aing mah ni alapatan jelema we segala muriangan. Alhamdulillah, nikmat asaku nikmat daang ari geus beuribut teu nikmat we daang ngajeng naon wae. Nikmat wae si abang mah naon ge. Ya, ari eta si Ambu ngomong-ngomong ka mana geuningan si Ambu dengan teran apa? Si ambu keur muriangan hareup puyeng. Main unyang. Yes. Emang keiraha si Ambu sok main unyang sia masuk aya-aya wae. Ah, Si budak boga abah teh. Hareup puyeng lain main unyeng sok parupa wae. oh, haranag puyang atuh sia ngomong tadi haranag puyang kitu da sia mah tadi ngomong main unyang. Ah, Pasti eta ceuli apa opa kata tadi ngomong wae hareup geus ya ayeuna mah bawa balik deui ka ditu ah. Abah mah moal ka balik bejakeun ka Ambu kitu eta nyiram kebon masih can anggeus loba kene ah. Geus ngirit balik. Ujung kade di jalan nak pesing aya orang naon sia ah. Geus ibahnya. Neng mah kedeung dege arek nyiram deui ah. Lumayan dikeureuy we tan jam 5 sore mah. Baringu ayeuna mah gawe hese loba pabrik-pabrik di Karawang teh dan menang gawe kene kampung masuk hayang gawe teh aing parusin di imah wae nganggo kieu-kieu kene hirup teh dengan akhirnya sah aing dengan dia tahu aing aing dengan molor di saung sugan we menang togel kurang ieu sugan we aya kodam ieu ngimpi menang togel 4 angka mah tembus aing urang sare di saung tuh tariis Iya jemput menikmah cara mungkin barang lagi di jalan hutannya. Cara ngomong aya orang itu kan. Jada harap jada tangkurak saha pagawean da ieu aing ikut bobolokot kieu. Tangkurak teh saha anu ngerebak aing ya. tuh abah hampura bah teh sangaja bah Hampura tangkurak kieu.